Tah gitu deh sing getol diajar teh ameh pinter. Aku papi didoakeun amun dede geus gede sing jadi jelema. Emang ayeuna lain jelema gitu. Emang ayeuna cucumu. Eh, ngayeuna oge jelema sarua jelemana mah. Nah, atuh make didoakeun sing jadi jelema. Oh eta mah peribahasa atuh dek. Kolot baheula paribasa eta mah tah maksudna didoakeun sing jadi jelema teh dede mun geus gede sing jadi jelema anu sukses, anu jeneng tah kitu. Oh, Tah sing kapanggih dina usaha. Tapi dina usaha dina jalan alus. mau usaha dina jalan teu alus. Mun usaha dina jalan goreng Heuh, nya teu meunang atuh. Pamali, kamari kumaha? nya pamali usaha dina jalan goreng mah. Ayo kamari Mang Udin. Mah make jojol ka Mang Udin. Kan Mang Udin mah tukang tembok atuh. Kan kamari basa ngamean jalan. Kan eta usahana dina jalan goreng. Gehel. Beda deui atuh deui eta mah. Ada dari kumaha? Man sarua wae eta oge dina jalan goreng. Iya reng euy. Ati bae oge usaha dina jalan gede. Goreng oge. Iya ah. Kumaha pisanak we ah. Lieur.